Ladangan barudak barang dicapluk teh alasem nih teh kieu barudak. Aduh kan ieu suka mikot ka hese nyapluk nage. Engkles teh ki tukang cilor cenah teh. Lieu teh masih kieu harga hiji teh mung 2000-an. Barang diselowekeun teh alas si bihuna meni loba kieu. Ya aloh mang teh sakalian aja pabrik bihuna tamplokeun ka dia kabeh. Ngesot teh ki tukang cileng cobek cenah teh. Atuh barang tinggal teh cobekna ka mana mah? Oh cenah neng di gubuk ku situ arek teh bajang sisip tombol ka bikini batam. Aduh kan ieu barang dituang mah mendingan kieu si mang teh cileng mah. Aduh kan ieu teh mendingan pisan. Ngesot teh ki tukang silok bapre cenah teh. Baleun teh 5.000 geus menang lawak kieu nya barudak jeung rada-radana. Dang teh dipakekeun bumbu kacang 5 kintal. Dang ditanyakeun geus pasti nu kieu mangeuna. Jadi liasina teu waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Urusan di koro sudah tidak bisa ditanggulangi. Baleun teh susu coklat hargana teh mung 5.000-an. Barang dileg-leg teh alasem nih segerna teh katulungan. Sakigu segerna nya kok kakabisekan si kami. Iya mah bener-bener menyebor ti korosi kami dengan baik. Aduh kan ieu teh meni seger pisan. Lanjut teh jangan di alun-alun mana